Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad bin 'Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahadur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, syekhul mukarram, anu hadir di lawuni ayatnya, moga-moga sadayana aya dina ridha Allah. Alladzi lam yuzkar ismuhu, tetapi teman-teman nyerangan rasa hormat takdim terhadap pengarangana. Moga-moga barokah ilmunya, moga-moga barokah yuswanya, barokah turunannya. Ais mengambil kepayung lembur, kepayung negara. Pemirsa, Bapak Guru, Bapak Lurah, dua anak, alhamdulillah unik ieu urang disarangan ku para pemuda lembur. Nuhiji Bapak Guru Desa Cisurupan, anu hiji Bapak Guru Desa Cisero. Mudah-mudahan kasumpingan dua anak dan rahmat barokah bagi orang sadayana. Wasilah orang tempel marium jami-jami amal saleh ditudulan ku pangarsa Bapak Babinsa, orang desa tempel marium sareng guru-guru orang, dulur-dulur orang. Kalian ieu wengi disaksikeun kucai hujan anu lungsur dina wengi ayeuna, muga-muga tiasa nuntut manah urang dunia akhirat. Kalian urang sadayana ngabungkeun mamanahan urang lillahi ta'ala. Muga-muga teu pati-pati wengi ieu ditempelkeun kalangkungan acara Sohibul Bait, Sohibul Maqasid, pamirsa Bapak Jajang Deni Baras. Mudah-mudahan barokah kangge mugadih maksa, barokah kangge anu tempel ngariung sumping ka ieu patempat. Termasuk abdi ka dieu muga-muga nampihan dulur, nampihan wargi, ganes wargi di dunia, para akrab di akhirat. Para sepuh sadayana hormatkeun isim abdi kalian pribados kumawantu nyarios payungan sadayana Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani kadaca nyarios Lampung tebih pamadak di payun moal aya nu kasinggung, moal aya nu ngambal, moal aya nu putuh cak. Lantaran sifat jalmi sok aya pohona, sok aya hilafna.
Nemawi bisi kacaritakeun ustad-ustad ge kitu tah pokok atuh mah kitu-kitu ge tah dan mugia dina kalapatan sing janten pelajaran kami urang dina kaleresanana dina leresna dina benerna muga-muga sing janten cacaan hate tung kasadayana teu diwicik dihiji-hiji sababda nampe urang dipependek hate urang sadayana dalam mandar janten landong kangge hate urang sadayana zahir batin pamirsa Bapak Kori muga-muga sing janten landong kangge hate urang sadayana dan ayat yang di antara urang anu hadir dina wengi ayeuna nuju teu damang muga-muga dina mangkeun. Lamun aya nu hadir di antara urang sadayana anu nuju dirunung ku kasusah muga-muga digentos ku kabingan. Lamun aya nu hadir dina wengi ieu di antara urang sadayana anu rupok hate sempit dadana muga-muga makhrajan diberi jalan keluar ku Allah. Khusus kangge panganten sunat Ananda Muhammad Restu Febrian Mulyana opataneun di Mangarang. Mudah-mudahan yang barangkali sabada kirtikan bersih zahir batin janten mamurangkali anu soleh nyerep kana hate-hatena di mana wae ieu barangkali hirupna mukimna mugia biasa ngawurkeun kamanfaatan sanes bukul nyengitkeun ngaran kitu bapakna katut biasa nyengitkeun lembur kelahiran disarangan ku pangarsa pun guru di dieu mudah-mudahan pamaksakan utamina doa pangarsa Bapak Jajang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, jelas ya ka kuping sonten? Jelas. Pilih teu ka kuping mah ngawis we nya. Mohon. Kalayan ngiring bingah, pribados ngiring deudeuh doa kanggo ka pakarsa Bapak Jajang. Nu parantos ngalaksanakeun sapolih kewajiban, ngalaksanakeun khitan. Aya khitan teh nyaeta neuteuk puluk anu aya dina anggahota jalma utamina dina kemaluan sabada di khitan mudah-mudahan ieu murangkalih dina nucruk galur sunah rasul nuturkeun milah Nabiullah Ibrahim alaihi salam tiasa tumaninah tiasa istiqomah nicak dina sirat anu bener janten hamba Allah anu kafah dina ngamalkeun agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mumpung hujan sadayana sabada nembe urang dideuleuh ku aosan suci Al-Qur'an uang haleutan dari hate urang sadayana ku aosan shalawat bios aosan shalawat bios da jalma anu nguping shalawat nu ieu muga-muga hatena diruhaikeun. Kang Jajang kantos ngaros Ustaz aya ruhai teh naon dibejakeun pukula ayeuna pangades aya ruhai teh nyaeta sesak seuneu nu ngadutur biasana lamun urang ngaliwat sok dinaonna sok dipareuman seuneu ngaduturna tinggal naonna tinggal ruhaina tah jadi ilmu urang iman urang pada ruhai ge ulah bantuan atuh teh pada ruhai ge ulah parem ilmu urang sanajan teu loba cek tadi ulah mah cenah heran kula teh ilmu urang sanajan teu hurung teu ngatur asal aya ruhai mudah-mudahan biasanya angan hate sorangan gampang nyaangan hate batur mah nyaangan hate urang bae ceuk heula anan sorangan daras kitu gampang nyaangan batur mah nyaangan urang we jeung kulawarga urang konteks Al-Qur'an nyaurkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro hei jalma-jalma nu ariman iman urang iman Pak kok tidak ada hayangannya apa bapak-bapak pokok ayah jamin apa ayo ditanya karena awalnya disebut patung dah utuh Pak
Ada awal pas lur. Bu. Bu haji ke ibu mah. Kemantak kurang suhud ke dungi iya Pak Allah moga-moga maparinan ilmu manfaat. Malakuman lisan sahak wae moga-moga sinjatan ilmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Upami orang dia dinasasih mulut dinasasih rojak sok ngaos al-barjanji atau nabi kita debat selama sasasih ngeliren-liren moga-moga si'ad barokahna yang tawis nanu sok ngaos kudu ternyata qasidah burdahna teh sholatullahi malahat kawakib versi 7 Mei berapa diktahan rawahu Syahrutan. Wios kabeh tadi. Tidak wios. Suwate Allah jelema di dieu. Muni pakaian-pakaian di garang inang. Lalu karena dia hujan aja. Ayo hujan dia mana sama pakaian. Pakaian kades deh asana kades bikin dia.
karena menentukan hawa nafsu menikah pakai gaya yang pemajikan. Oh mau dia mah usum hujannya usum halal jadi sebab pengarsanya. Masya Allah seksi tidak dia mandi dia. Mana hanya orang dia kerennya. Wal poet peludan kan tiga nanti. Atau nawan dari usum tiris mak iwal tinawan. Peludan. Disimbol. Oh tinggal di ajengan gitu disimbol dong. Tuh lah bila. Engkau nyawa ini Kang Jajan. Mana jual malungit? Ayah. Apa nama Jajan? Jangan budak. Esok hari kalau mau hajat kata ketika tinggal esok saya balik cok. Ada kesalahan saya aman coba. Ayo usung tiris kita pengarsa. Sok karunya kaduda. Ayah duda ada dia. Ya roda cuci habis. Walisa putih jelsa sabun. Ngadu dan kerusung tiris. Mendingan hidup baikon. Ayah duda. Soor. Ayah layak duda nawan. Ayah duda. Bismillah. Ya mau usung diri kita pengarsa. Tuan cium la ilaha illallah. Aku nama ubarna aja. Man ukur hulang enggak ujar teh. Pamaratina pambaru. Kulit mundi eta hujana. Bulan kuning dan sorangan bulan guling eta bulan guling asik kobak sok nyara isi satu baca dia mulai kali balik kali ada apa yang turutan penasaran sing sarehat kurang kali kurang sing daun sing salon hoyo gaduh kurang kali sore manan iya pengerasa pajakan ya iya ngayakin acara seperti iya lain rek ujung riak tak kabur tapi rek kumpulkan doa yang jadi dulur para yang kami tetangga ke perjalanan proses ngegedekeun anak dina asuh hadidik anak lantaran sifatna doa mah nya eta manfaatna hiji keur nu hirup dua keur nu maot kan pernah nu maot butuh doa nu hirup oge butuh doa maka kurang kudu silih doakeun gitu cek kita silih doakeun urang da teu meuli ieu doa mah cek teu nganjuk ieu doa terus gitu. Ya Allah ya Rabbana abdi ditepangkeun sareng dulur-dulur abdi urang Cisurupan. Moga-moga ieu jalma ketepang jeung abdi katut jeung abdina nu naon lamokot pinuh ku dosa tiasa bebarengan lebet kana panghampura Allah. Kempal dina kariduan Allah. Puncakna nyaeta Allah ngahijikeun urang sadaya komo nepi ka jadi tetangga di surga. Amin. Tajak di dunia, bagaimana imah? Aduh, ada dekat pakus, nabo menyenatoh kita orang bangga nyebut terima dekat saha. Dekat ku agul, cek komo isukan di surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah iyalah diantaranya pemaksadan pengersa bapak jajah kumpulkan urang sadayana yakin pakuwo abdi mah diantara nu hadir ayat kasih Allah. Ayat ngantai nu mana jalmina da disamarkeun ku Allah. Gitu. Teuing nu keur diharudung sorban hejo keur. Teuing nu keur ngoplok udut. Nganu papuh tu pasti ada kekasih Allah anu eta jalma teh hatena naik ka Allah sehingga doa urang diijabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para sepuh sadaya abdi sumping ka dieu daya sanes hadapi hiji silaturahmi. Muga-muga silaturahmi ieu sanes kumpul dohir urang tapi oge batin urang
tidak pada acara rapi abdi uwi di kaji amis ibu masing-masing aktivitas deui tapi untayan doa akan tetap terucap sehingga rek wawuh rek henteu rek wawuh leket rek wawuh saliwat urang tetap silih doakeun insya Allah sumawona urang kasuhibul bet pangarsa pajajan sanes wunggul putra pajajan mudah-mudahan putra sadayana urang dieu nu hadir nu tiasa hadir dina kanan sadayana digampilkeun dina proses ngadidik urang kali anu saleh. Sakur jalma muslim pasti ngagaduhan cita-cita hayang boga anak anu saleh. Ulah komo nu geus boga anak, nu can boga anak eta nya hayang boga anak naon? Hayang boga anak saleh. Laras henteu. Ulah komo nu geus kawin, nu can oge. Dan Tuhan ulah komo nu geus kawin, nu can kawin oge ditanya mah hayang boga anak anu saleh nu mawi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwaj wa dzurriyyah qurrata waj'alna tagini nu mawi jalma iman mah dina hate-hate aya roja diserangan ku ikhtiar diserangan ku kasabaran maka hiji hirupkeun roja dina hate urang hirupkeun harapan eueuh deui pangharapan liwati ka Allah la ilaha illallah la maujuda pengusaha atau petani pedagang atau pembeli eta marek cacah rek menak KBG hayang husnul numawi dina proses ngagedekeun anak dina proses ngadidik anak hiji tancepkeun canggeurkeun dina hate yen uli pangharapan kecuali miharep ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon maksudna? Yuk Pak, Bu, anak teh pantitipan tong. Leras. Ari anak teh amanah ti Allah. Sakur amanah pasti bakal ditaroskeun. Leras. Sakur amanah pasti bakal ditaroskeun. Nah ibu bapak teu ngimplang kadinya, teu ngemutan, teu napakuran bahwa suatu saat bakal aya hiji waktu pertanyaan ka urang maneh baheula diamanahan ku kami nyaeta anak maneh maka anak ieu ku Al-Qur'an oge dinas dina Al-Qur'an aya anu jadi qurrata ahyun aya anu jadi fitnatun aya anu jadi zinatun aya oge anu jadi aduh kari-kari urang Pak di pasrahan anak kari-kari urang Bu di pasrahan anak aya nu hiji aya nu dua aya nu anu
abdi sepuh upami ai pengarsa 14 Masya Allah ayah sadayana nu ayah dalapan mantunkeun opat Masya Allah Masya Allah abdi upami ayah sadayana 13 nu ayah salapan Bu eta urang ngagedekeun anak nu hiji, nu dua, nu tilu, nu opat, nu lima, nepi ka 12 neme, nu 13, nu 14 neme, capekna sami teh. Capekna sami teh. Nu mawi tancapkeun harapan ka Allah. Ya Allah, abdi nitip diri abdi, abdi nitip turunan abdi lantaran abdi sadar mung sakadar kapasrah. Mung sekedar kapasrahan abdi sadar sebab abdi mung sekedar katitipan maka titipan ieu awalan wa akhiran bakal ditaoskeun ku Gusti maka lamun urang nyemutan kana pertanyaan eta Pak moal aya sadetik oge nu ngaran kolot ngalupaskeun perhatian tina tindak tanduk menjadi anak moal aya kolot anu lupas tina naon melepaskan perhatian tina menjadi anak yakin kolot bakal sataker tebek moal rela kalengitan waktu sakotret saeutik demi mempertanggungjawabkeun amanah isukan di akhir Pak Bu sadar kadinya cuk ibu teh lain sama ada anak aing baca ngalahirkeun tapi pan cek ge moal kembung lamun teu kompak laras hi pancuk urang Garut ogena hari indu cek ibu anak aing ieu eta mah lamun ibu ngarumasa ngayakinkeun yen eta teh anak ibu teu sapur nu kawin baroga teu sapur nu hamil ngalahirkeun buktina aya we nu naon aya anu kaguguran aya anu teu gaduh putra estu sanes kanten nu aya di ieu alam teh tersaning maka urang ulah ngaku-ngaku tapak damel Allah ulah ngaku-ngaku ngabogaan tapak ulah ngabogaan tapak damel estu angin Allah mengarsakeun ciri bukti awewe keureuh loba tapi awewe nu boga anak oge aya kodratna awewe memang ngalahirkeun kodratna awewe memang hamil keureuh teu kacolok anu keureuh bae ini juga ucing tapi teu sakur awewe ngalahirkeun eta teh bentuk tina kersaning kekawasaan ujian keur urang sararea keur jalma nu berpikir nyaeta bener teu aya hiji kajadian illa biidznillah dumasar kana eta bawa hate urang ulah asa boga urang anak teh Pak ulah asa nu urang anak teh ceuk estu ukur titipan awalan wa akhiran ditanyakeun ka budak sarenghap nate dikumahakeun menjadi kolot maka pesen abdi termasuk usi nafsi bitaqullah termasuk ngasihatan diri abdi pangheulana moal keur batur keur abdi heula menjadiosna sing sieun sing hariwan nalika urang ditaros ku Allah pangkumaha maneh ieu joledan anu jadi anak hayu we ngurus dohir sementara batinna teh diperhatikeun di kalangan urang menjadi kolot loba kolot nyaeta talobeh lain sayur ai talobeh teh nyaeta lalawora ai talobeh teh nyaeta caliweura ai talobeh teh nyaeta lupas tina
lepas tina perhatian, terlalu fokus karena perkara nu seden sehingga ninggalkeun perkara anu pokok kewajiban ku anfusakum wa ahlikum. Bisa ku anak, bisa ku kolot, baik pegawean ku kolot. Bisa digawean ku urang sebagai kolot, urang nyaeta naon teh ageun ngadidik anak, wasiat takwa ka anak. Teu bisa ngongkon ka batur, nitah ka batur. Bo, matak lamun di lumur urang aya ustad kudu naon? Ngomong. Matak lamun di lumur urang aya ustad kudu naon? Kudu ato bisa nyuparkeun kewajiban urang satu kolot tutu wasa anu bodoh tutu buah kanya kok ni miwar meta tulung ka ustad. Da kitu teh geuning aya ustad pas kubo geruntah nu soleh asuh nu bangor asuh urusan sajadah kebantuan atuh Pak urusan sajadah asuh urusan haram jadah. Ketika ayah hirup anyar hirup ngalahirkeun asuh ketika ayah meninggalkeun alam dunia nu maut eta lamun di lembur aya ajengan aya ustad komo nu anyar mukim anyar datang di pasantren yo naon ngaranna teh manfaatkeun ku urang lantaran di lembur jalma nu ngarti kana agama heueuh Pak rek saha memimpin kana ibadah rek saha memimpin dina hal muamalah menuduhkeun bener jeung salahna cacak aya ge pan urang salah keneh bae komo lamun Pak butuh ka ustad butuh maka lamun ece butuh ka ustad haik di lembur ieu aya masantren dukung ku sarea bila perlu naon nyieun pakuwu teh nyieun perdes pek urang nyieun ka alusan lamun aya masantren di dieu biayaan ku sarea budak pinter budak cerdas budak geus masakit tarik ka lembur bangun lembur SDM na gunakeun di lembur ieu mah kadang-kadang budak geus pinter budak geus mudina ka ala tenagana geus mudina ka ala ilmuna pan mungkin di lembur batur ai lembur sorangan kahiuman bab mata pangakeun mudah-mudahan segera kang dani menjadi ulama milim yang kami sama masantren mudah-mudahan jangan jamin manfaat. Memang masantren teh teu kudu kana jadi kiai dasar lagi bisa para berkat nu masantren teh memang teu kabeh jadi kiai ngan minimal lamun geus paham kana ilmu agama erek jadi prajurit kaos babinsa buhay kapan ningali erek jadi kades mangga lamun geus aya dasar agama yakin ketika jakal jabatan moal pokomoan ketika boga tanggung jawab moal poho karena nawan karena tugas ketika boga harta ingat sakuruling sagigireun harus tukang boga harta ketika boga tenaga ingat lantaran aya dasar agama Pak Bu yuk titipkeun mimiti urang penting ayeuna urang titipkeun boh diri urang boh anak urang muga-muga henteu loba bijaksana ridho ibu capek teu kapake Bu urang ibu teh hese barang tuang peuting teu ti brasare ridho ibu lamun euceuk naon teh lamun euceuk lamun bapak capek gawe teu kapake चलते हो मेरे जाता हूँ जहाँ जहरे के घर जाता हूँ ngerti itu kalau yang Sunda nawe capek gawe bari teka pake jadi kan sopoh capek gawe bari kurang sare capek gawe bari teka pake wayahna bongan hari-hari bo ayah ibu gawe naon capek gawe teka pake ayah kalau capek gawe teka pake meunang ngurus budak teu leutik komo eta ibu dimiti ujug mabok naon weureuh sampai jagreum
terus dikerok ku salaki terus ulangi teh ieu euy minum heula horeng teh eta nya pamajikan teh urang weureuh sampe jageut nyirah ngaranna la ilaha illallah awal kehidupan anak capek kasusah menjadi capek kasusah menjadi induk capek gawe teu kapake menang hese capek 2 tahun disusuan leres 2 tahun disusuan Gusti nu agung ketika ibu rek sare oge hararese barang tuang oge hararese la ilaha illallah geus lahir geus budak umur 2 tahun teh aduh rek barang gawe ge indung hararese teu kau indung rek incah ceurik injing ceurik budak teh macet ece geus atuh urang leweh wae kapanjieun maneh teh hese teu isuk teu beurang teu sore indung rek digawe ge hese biarlah merana biarlah merana wah asanya kok ibu diharumpung gitu tak capek gawe teu kapake tu kumaha zaman kiwari aya kolot wirang gara-gara anak aya kasus kolot wirang gara-gara anak aya kasus kolot gering gara-gara anak kolot bangkrut gara-gara anak ukuran dunia geus nyesek kana hate sempit dada rumput hate pusing bayun yang harudang eta di dunia nu paling bangkrut adalah bapak bakal bangkrut di akhirat nalika amal budak beda jeung bapak akhlak budak beda jeung bapak padahal kesempatan ku Allah dibere kabeh ogenan buktina hirup jeung huripna otak jeung kutubna hate jeung rasana pun kunaon teu dieusian mata tugas kolot nyaeta padada besar ya ini tugas kolot nyaeta nu hiji usian akal anak ku ilmu supaya cerdas secara intelek Kalau anak kurang cerdas secara intelektual, insya Allah dia akan menjadi pemain utama dalam hal pembangunan, dalam hal muamalah. Bukan pemain figuran. Buktinya, tinggali dulu kurang. Menjadi kubu, menjadi sekdes, menjadi babinsa, pemain itu. Lantaran naon akal aya ilmuwan. Cukup sakitu henteu. Teu cukup akal aya ilmuwan. Usian hate ku iman supaya cerdas bari bener supaya cerdas bari bener lantaran lamun jalma cerdas tapi teu bener rusak alam dunia betul bener tapi teu cerdas keak dikekeak laras yuk supaya ibu bapak teu nalangsa isukan di akhirat ridho ibu bapak papisah jeung anak di akhirat ridho ibu bapak ningali anak dikusruk di kosewang karena neraka ridho moal aya nu ridho sanajan bapak geus saruana teu pati beuki kana berjamaah sanajan bapak teu pati beuki kana berjamaah di masjid sanajan bapak belang betok kana salat moal aya kolot nur ridho untuk anak kana neraka betul kabar boleh berduri
paraos kita mana paraosannya hujannya Bu rencana hari kemuna bari tunduh mata kata Muhammad Restu penting-penting kermudak ngetik ya ke umur 2 tahun kemudian dari susuan ya penting-penting lewat ceri pemain itu nak sekarang serlek Rahel kenapa di susuan di jero angkot di jero angkot di jero mobil di pasar udah ciri kayak susu serlek Rahel nyong repeh udah coba Mang Jajang ciri kayak susu diberek mana kolot hidup ku anak betul Mang Jajang buek berangkat rek buek kerap datang demi saha demi anak betul kan capek kolot ulah tapi kak capek gawe teka pakai tapi si capek gawe ayah capek gawe oke ayah pahala nah ayah kebijakan amin ya Rabbal alamin Bu rencana hari kemuda bari jun kapaksa tunduh behuda nguruskan anak anak kergering mah pajajarnya anak kergedaman boga raosan kaduh raosan tebo kolot anak kering kolot milu gering anak susah kolot milu susah nah lamun urang perhatikan nitenan karena kejadian eta moal aya kolot morela papisah jeung anak poro di dunia di akhirat oge urang bakal balansa membawi supaya tenaga urang dina ngagedekeun anak urus anak sing mengkristalisasi kepada pahala yang sudah di akhirat amin puncakna nyaeta keluarga urang babarengan bisa kumpul babarengan di surga amin ya Allah ya Rabbal berani papaku berani gaganto penting diusapan kira gue tega ayo tega man mau ayo tega bora aku dak dibungkus kana neraka cacak ngadenge budak geubis di buruan budak geubis dina sapeda nyaris teu hate itu rela teu ningalina ibu teh rek kaluar cai mata lantaran ngarasakeun aing anu ngandungna aing anu ngahujeuna perjuangan cek teh ngahajeun betul terus emot keneh ngalahirkeun emot kita capek beri atau ngareuna nyebut beri da budak tapi kalima nyebut ngeunah dan naon keluar getih jadi kebean hari makan takdir ya Allah sebagai kudrat menang kodrat wanita mudah-mudahan hingga ganjaran ya Allah ya Rabbal alamin hiji tugas kolot adalah urang ngagantungkeun harapan hidup di makna ulah putus ngadoakeun menjadi anak mata jadi kolot ulah sok ngomong aja ulah sok sacarios nah jadikeun omongan eujeun doa anu sae ke anak-anak urang insya Allah nah hiji luka dua aja berat luka dua kau tadi kan minuhan awan minuhan akal ko ilmu supaya budak cerdas secara intelektual anak kurang
kesian elhakana ku ilmu agama, ilmu duniawina, ukhrawina, cicikeun kana akalna. Ketika perjalanan proses budak hirup di alam dunia, rek jadi naon mah terserah, asal ulah jadi jalma doraka. Udah urang rek jadi kiai, alhamdulillah. Udah urang rek jadi tentara, rek jadi dokter, jadi bidan, pengusaha, alhamdulillah. Yo, boga anak geus aya dasar agama jongjon. Jik erek kuliah di mana bae. Jik erek gawe di mana bae. Lantaran geus naon, geus kuat pondasina, ketekna, hatena teguh. Dasar agamana aya kolot moal hariwan anggang jeung anak. Pernah ibu nelponan anak di panyabahan, "Jang, tos salat encan." Bu, jawab atuh. Pernah henteu nelponan anak tapi kasapoe 5 kali? Hah? Atuh kasalaki pernah? Salaki pernah ka pamajikan cerewet? Pernah cari sih. Pernah bapak nelpon anak di panyabaan? Wanita sholat sapoe 5 kali pernah? Kalau mana mah hariwangan ukur teka bagian dahar, kalau mana mah hariwang bisa teka bagian, komo ibu-ibu hariwang, lamun geus kusum naon, lamun geus kusum turun BLT, buru-buru, eta teh nangadukeun R, ngabaguran R, mun aya lurah teh kok jauh gitu, bisa lupa, membangun, lurah, aya sekdes ngayo mampir, tah aya naon. Kumaha cek terus menang sabulan dari teh turun eta BLT pot ngawarawo ngecek ke aya kades komo aya RT kaliwat beas mana beas ati pamarentah beas BLT beas mana beas ati pamarentah beas BLT sieun urang teu bagian hariwang teh urang mah sieun teu bagi barang dah teu hariwang budak teu bisa sok teu hariwang budak teh goreng akhlak goreng adat padahal rizki mah geus dijamin ku Allah rizki geus dijamin ku Allah sebab eta mah insting jalma hirup eta sakurni hirup pasti bakal neangan naon neangan dahareun. Iya, percaya. Oh, bukti ucing teu disakolakeun. Bisa yang ada hareun. Hayam ge hayam. Teu disakolakeun, da kokoreh bisa. Jalma oge. Teu dididik, neangan digawe, teu dididik neangan duit. Insting bertahan akan aktif secara sendirinya. Gitu. Hanya bedana aya nu cakap aya nu telat tapi lamun jalma ku urang diperhatikeun tentang ruhanina batiniahna ku urang digiringkeun ku urang eta budak supaya masaki zahir batina pangheulana diusian dirinya akalna ku ilmu hatena ku iman lamun hate diusian ku iman insya Allah jalma bakal cerdas secara emosional. Hartina jalma bakal boga akhlak. Jalma dijelemakeun teh Pak Kades, Pak Lurah. Manusia dimanusiakan atau manusia menjadi manusia itu karena punya pemikiran dan perasaan. Baik. Manusia menjadi manusia itu karena punya pemikiran dan perasaan. Maka kalau aya jalma teu boga pikiran, teu boga perasaan, ulaika kal an'am kalhu adall. Lamun jalma kalengitan perasaan, pikiran, hati nurani, jalma geus kalengitan hati nurani
sato leuwih puas tibatan sato leuwih galak tibatan sato mata hayang disebut jelema sing boga pikiran jeung hati nurani moal sadar jalma lamun teu boga moal sadar lantaran hatena po supaya caan kumahakeun eusian ku mata ulah eureungan ih kaos kolot kurang baheula karena ngaji teh darae kacau zaman baheula mah padahal baheula eueuh lis rek ngaji teh mawa naon abdi di Banten baheula rek ngaji teh kudu neangan baralah tahu di dia namina barang-bang kudu neangan barang-bang kudu bawa obor balik ngaji teh hari deung irung zaman kiwari kuduna beuki caang beuki darae barakayaan zaman kiwari pan boga ngogodan kieu ieu naon tah mata urang hirupkeun deui Pak Kubu hirupkeun deui Pak MUI gerakan maghrib mengaji ulah aya anak-anak urang unggal wanci asar ti maghrib ka isya ulah caricing di imah kabeh ka madrasah kabeh ngaraji ka tajuk lamun aya budak urang teu ngaraji kompak kabehan teu ibuna teu bapana wow bajuan aja ulah naon ulah sapotong ari ku indungan diwarah ari ku bapana diantel ari ku bapana diwarah ari ku indungan diantel kena budak jadi cacat nangkaun budak teh jadi atah warah kawas nasi daria atuh cek nasi daria teh kumaha adikku melanggar hukum bantuan tongeng gitu siap nah kalau di pos siap kok adikku melanggar hukum aku yang menjadi saksi bahkan penuntut umum ayah yang mengadili walau ibu gigi membela yang salah diputus salah tuh seteh tak urang kudu naon urang kudu seiring sekurang sudah mah saigel sampihannya saigel sampihannya sarengkak saparipola dapur sakasu lamun indungna hayang boga anak soleh bapana nu cuek bapana hayang pasantrenkeun indungna tu rebeh reweh jangan datang ke pesantren eta sapanjang jalan mewek tuh di mobil sekilah cing ada cing betul mana sepanjang jalan cingkan anak ke pesantren tungtung apa budak lemah deui tekadna da inget ka indung karunya saha anak nu naon anu teger nempo cimata indung wah sapamor-pamorna anak nempo indung keluar cimata maleus dako lamun rek nganggeun budak ka pesantren ulah leweh hareupeun rek leweh mah engke ibu bari-bari kitu robot rek gegerungan ka 7 mulut ka dieu sebelah ieu mah harap jaga dihewae pati 20 anak goblok pokok tarang jeung tarang atuh budak nu semangat cenah kok indung leweh menjadi hayang balik hafalkeun tarbiyah telah hayang balik qala Muhammadun huwa rumalik masa dan dah terus mending balik Bu siap membangun komitmen demi memiliki anak anu soleh maka yuk hirupkeun deui urang ngaji lamun budak ayeuna ningali wanci ngaji teu ngaji wanci salat teu salat siap ngoperakeun siap rek anak saha rek anak Mang Jajang rek anak Pak Kades rek anak MUI
ke ngaji mah keprikeun ke ngaji mah abring tuyun ku urang ngaji rek jadi naon maneh rek saha nu musim lembur ieu nyieun masjid segede-gede rek saha nu musina Pak Bo lamun ibu hoyong ningali nasib masjid nu ieu dengein Bo lamun ibu hoyong hafal masa depan masjid ieu 10 tahun deui tingali remaja zaman ayeuna kana naon condong lamun geus naringgalkeun ngaji lamun geus teu daraekeun memahami ajaran Al-Qur'an memahami ajaran agama tong ngarepkeun 10 tahun bakal aya jamaah Indonesia ai tahlil beuki urang aya berjamaah tarat jadi orang ku tetangga tahlil aya coba ngareupna aya kurang berjamaah teu da aya nu kitu aya nu kitu Pak bedil parusak pabinihan naon akhlakna cek kumaha ngabedilna bejakeun ka salaki bejakeun ka dulur ka adik ka lanceuk ka abdi teh nyaah ka akang dewasa abdi ningali akang cilaka ulah bujang di akhirat di dunia abdi teu ridho ningali akang cilaka atuh kumaha yuk galaunan urang pasrah sabrah ka Allah nuturkeun naon parentah Allah lamun geus tumanina lamun geus bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah ajak anak pamajikan lantaran naon urang sadaya apa teu apal teu nyaho hirup paeh di mangsa teu isuk teu pagetok geus beak mah waktu hirup urang di dunia rek ngalahkeun saha coba bapak nu maot teh heula ninggalkeun anak cempati masagi rek saha nu ngadoakeun bapak isukan di jero kubur indung teh heula maot ninggalkeun anak bodoh rek kumaha budak ngadoakeun indungna betul laras tidak matak nu ada main fotoan amaluh di mana-mana maut Bani Adam putus kabeh perkara amalna illa min salasin kecuali 3 perkara sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u 3 perkara nu bakal mumuntit urang nepi ka liang kubur cek sementara anak anu urang dibangga-banggakeun eta teh lamun nya sote aya ingatkeun ka urang menyampak manehna hatena takwa ka Allah nu mawi mumpun urang boga waktu mumpun urang aya keneh kesempatan ayo budangkeun rasa kepedulian supaya urang boga anak anu soleh cek ukuran urang manfaat ngajenna Bu soleh cek ukuran urang manfaat kumaha urang dina naon dina nanjeurkeun hayang boga anak anu soleh maka kolot ulah wungkul bisa nikah tapi oge kolot kudu jadi teladan kolot kudu jadi qudwah kudu jadi uswah kudu jadi qudwah aya nyontohan ukur ngomong ge bisa ngan qudwah mah kudu perilaku kudu bilhal waktu sholat kolot baheula waktu ngaji kolot katingali geus nyampak maca Quran engke ge lila-lila budak kabentur ku lingkungan ningali kolot akrab jeung Quran piraku anak teu kabawa betul sok geura anak urang tingalikeun boga kolot akrab jeung kalkulator anakna ge pasti betul boga aki akrab jeung pacul kemana si aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebun baru dan arulin di galengan di balik dogan kulekan curumut curumut benar ningali aki teh ieu mah akrab jeung masjid incuna ge bakal akrab lantaran lila-lila mangke ge kabentuk ku lingkungan leuwih seukeut tibatan
bapak ngomongan udah sapoe saputing eleh lingkungan so makanya lamun salila di dieu lolobana nu teu ka masjid pasti anak-anak orang teh bakal hese ka masjid tapi lamun di dieu lolobana nu ka masjid saeutik nu teu ka masjid insyaallah anak-anak urang oge bakal kebentuk lingkungan lantaran lamun mayoritas daek ka masjid era henteu sabalikna lamun nu lolobana nu henteu nu daek ka nu era lantaran Islam datang dina keayaan terasingkan Islam datang dianggap aneh dina akhir zaman Islam datang bakal dianggap aneh tuh ayeuna ge kitu nempo jalma leuwih taat nempo jalma anu daek naon teh nuturkeun sunah rasul dianggap aneh sok bapak ulah medak jalma salaman kok aneh teu aneh aya jalma unggal poe uluk salam ka urang unggal pendak ih aneh lantaran lolobana mah tara kamu naon pasti naon betul aneh so lamun aya jalma kaketrok ka imah ngajak salat aneh teu aneh padahal budaya sebenarnya kudu kitu sebenarnya budaya teh kudu dibudayakeun ku urang teh eta amar ma'ruf nahi kulantaran tadi lagi urang geus jangkal pemahaman urang ketika aya ngamalkeun ajaran Rasul ketrok imah ajak salat berjamaah dianggap aneh minimal lamun teu bisa ketrok imah tetangga lamun urang can bisa ketrok pantau imah tetangga ketrok pantau hate anak urang ketrok pantau hate pemajikan urang ketrok pantau hate salaki urang bejakeun ka anak sing dawang sol ulah ninggalkeun salat ajak anak hirupan hate anak salat 5 waktu man hafadha shalawatil khamsi wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'i karomat sajalma anu ngaraksa salat 5 waktu ngajaga waktuna ngaraksa pasunatanana maka Allah bakal mere kamuliaan salapan rupa kamul bijakeun ka anak ulah ninggalkeun salat kama qala saluka wa qadra
jalma anu ninggalkeun salat wani ninggalkeun salat berarti sarwaju rek nyilakakeun hirup kacape urang ngurus rumah tangga kasusah urang ngahirup naon ngahirupan kulawarga manfaatna kahadeanana lamun salat ridho itu ibu seumur hirup kahadean ibu tadi itu gara-gara tinggalkan sholat ridho bapak hujan kehujanan berenang panas kepanasan ketika terjadi fenomena dina sampean bapak terobehun mataca kali-kali mah ku plong salaki keur sare teu ku ibu rarai salaki kata ya kerja teh dio kigireun salaki nu keur sare cek salaki teh kumaha cek Gusti eta beungeut geus dipuguh rupa kumaha cek ya Allah jantankeun rarai nu ieu rarai nu bakal kapendak ku abdi dina surga Gusti ya Allah jantankeun rarai nu ieu rarai nu bakal dihampura ku Gusti lantaran nu boga rarai ieu teh jalma nu melaan hirup abdi nu nyumponan pangabutuh abdi nu daek nanggung jawab dosa tina rarai nu teh turun kana panangan salaki dicepang ku ece panangan salaki teh ya Allah ieu panangan salaki teh ka sasanggaleun teuing tapak macul teuing tapak naon teuing tapak ngagotongan sonsinsen teuing mencetan keyboard ya Allah ieu panangan salaki abdi geus kieu rupana Gusti tangan inilah tangan yang telah merimakan kami cek tangan inilah yang telah memastikan kebahagiaan kami tangan inilah yang telah menghapus rasa lapar kami maka jadikan tangan ini tangan yang akan membimbing dan menuntunku menuju surgamu amin jauhkan ya Allah tangan ini dari percikan api neraka jaga ya Allah tangan ini dari ganasnya dahsyatnya siksa neraka karena saya menjadi saksi ya Allah bagaimana tangan ini penuh kasih sayang memberi kami kebahagiaan yang tadinya gagah perkasa suami kami menjadi lemah tanpa daya kehilangan daya dan upaya ningali lalaki berarti lalaki ketika remaja alabatan motor jipi alabatan motor jipi mantap jasa umur 25 ke umur 30 geus jiga mobil naon geus jiga mobil sedan gede tanah 40 ke 30 ke 40 geus jiga mobil Pajero penuh dengan kewibawaan penuh dengan kegagahan mata di dia jalma aja lamun umur 40 tahun jalma can dewasa umur 40 tahun jalma can istiqomah ibadah alamat kecilakawin aya dua kemungkinan lamun jalma geus umur 40 tahun Pak Bu hirup kedaekeun masagi karena sujud telat padahal setiap sujud jalma ngabahekeun dosa eta teh setiap jalma sujud setiap jalma ruku eta teh hakikatna mah keur ngabahekeun dosa bekiraman sujud rukuna bekiraman mahekeun dosa istiqomah dan ruku sujud insya Allah beki bersih dosa orang dengan izin Allah ya jalma ngarasa jajagoanan asal bersih sorangan asal gagah sorangan tapi ka sholat wani diengke-engke masya Allah ngabejakan pula ka urang ieu lamun ibu bapak rumasa can bisa gelut jeung Ijrail tong wani-wani ninggalkeun sholat ulah pokok kae Bu Pak ridho bapak ningali tong majikan jejoan cerita
pokok siapa di neraka. Pemajikan anu geus ngabelaan urang penting ngurus rumah tangga urang. Saambok-ambokna pemajikan angker waktuna nyeusuh mah. Waktuna ngejok mah. Ih. Berejeung baut-baut dia pandai ku bapa dimplun-plun. Bo. Asal lagi hayang ongkok. Cek jajang, aduh ningali pemajikan sholat emang jajang atoh. Lantaran yun, geus beres berarti henteu. Lah coba ya kamu jajang neangan jamu. Hanas timurang neangan jamu. Hanas timurang anak benda bebea kedua siki. Maja puting kere kemere disampurkeun ngadon sare. Kecewa orang jajang. Bo, aduh masya Allah. Yo sadaya. Dina konteksku anfusakum wa ahlikum nar. Ulah betul-betul. Sepekah pola udah. Mumpung di modalan ku Allah dibere umur dibere yuswa. Modal nu kadua dibere cai. Da aya keur-keuring mah urang boloraah naon? Boloraah urang pangajian. Dahar ge teu miras. Boloraah pangajian keur cager boloraah hayang salat putih, hayang salat tahajud, hayang salat duha keur-keuring mah. Undung di kapan teu geunah Pak Kadus? Pak Kades. Ciri jalma geuring teh teu asup. Uduk, mata mun aya teu, lamun aya jalma teu uduk berarti teu boga duit. Lain teu boga duit. Bo, mumpung urang dibere modal hirup, dibere modal jajan, hayu. Neangan urang keuntungan dunia akhirat. Tidak peduli pekerjaan urang, entah itu sebagai YouTuber, entah itu sebagai sonzinsem, entah itu sebagai musisi, entah itu sebagai petani. Inna akramakum indallahi atqakum. Ngomong Kades ngomong, cek Kades ulah aya warga aing untuk bisa maca Quran. Ieu Pak Kades peraturan. Tanda tangan ku MUI, tanda tangan ku ajengan sadesa, jeblangkeun pos ronda, jeblangkeun unggal pengkolan, sosialisasi ka mana mendi. Eta tanda tangan Pak Kades bakal nyelametkeun rakyat sadesa. Dibanding di ajengan cacalawakan dina toa, teh. Ajengan kabiuk-biuk sumut ngomong. Itakullah, ku macet ujungna itakullah. Mane tapi bela takwa. Sedekah, cekan-cekan. Sedekah kamar hiji duit jadi bere. Kalah malikeun kapan euceum diomongan ku ajengan mah, tapi lamun ku Kades ngaji ulah aya betul. Ngaji lamun di dieu benar ieu di dieu pengajian. Poe Jumat malam Sabtu, kumaha cek Kades? Ulah aya jalma nu teu ngaji dina poe Jumat malam Sabtu. Ngaji, wah saurang teu ngaji moal dicairkeun ku aing teh. Uruhai eta Kades. Pangheulana pangheulana ka surga ge. Ulah bakal paeh tapi Pak Kades. Ruhai eta Kades bener kitu. Kudu aya eta urang boga pamirtos kitu kawas Sayyidina Umar. Regejeung alam dunia, regejeung lembur teh. Bukan tidak mungkin keberkahan akan terpancar di desa naon. Cisero, ingat, sekedar tanda tangan Bapak Lurah, Bapak Kades itu akan memberikan efek yang luas daripada omongan Ustadz. Lantaran lain menganggap bermanfaat dalam omongan Ustadz, tapi dari segi efektivitas terkait hukum dan peraturan urang dimensi duniawi, bahwasana hukum manusia terkait dengan kebutuhan dan kepentingan. Sepanjang jalma hirup pasti kaikat ku kepentingan jeung kebutuhan. Tak gagah asana lamun cek Pak Kades teh kieu. Kiai, hayu urang naon nyieun komitmen agenda gitu. Insya Allah cek Pak Kades
unggal malam Sabtu ku abdi dilokokan ka dieu. Mantap. Insya Allah. Sehingga orang dia areli, orang dia carage, balage, orang dia sarole. Maka insya Allah keberkahan akan terpancar di lembur Cisero, Cisurupan. Datang batur kada dia nanyakeun, "Pang kumaha kieu, pang kieu bisa naon? Pang bisa kieu jadi kumaha? Pang bisa kieu kumaha mimitina?" Karena ulama dan umaroknya sinergi, bahu membahu, bergandeng tangan, lain pakia-kia silih andal, lain pakia-kia silih andal. Pemimpinna berjuang, rakyatna daek diperjuang. Tah ngeunah eta hirup pada ditu. Ngeunah. Ikartos teh dengarnya. Kartos teh dengarnya. Kartos. Nah. Cileungkeung teh jalma ngomong ka kades. Kades kabina-bina teh jeung peraturan mun hanang pos kalabatan malaikat teh cenah naon? Tuh usil ulah sok ngomong kitu cek kades teh. Sia ngomong hirup masing-masing pan anggar sia teh paeh nanti gotong ku batur. Nyebutkeun hirup masing-masing anggar jalma moal bisa hirup masing. Ti mimiti main aku berat lahir ke alam dunia ngabutuhkeun batur. Keur hirup oge ngabutuhkeun batur. Ulah komo urang kenaon, ulah komo urang rek digawe, seuri oge butuh. Ih aya jalma surah seuri sorakan, kumaha jeung urang dia? Ih buah urang sasendok sia eta. Ngandung hati urang teu bisa hirup masing, teu bisa hirup sorangan. Atawa teh di momen mau teh ngalih cing sorangan. Keur aing ulah dianterkeun aing bisa numpang sorangan, aya nu maot kitu. Lamun eueuh nu kitu ulah nyebutkeun hirup masing, ulah nyebutkeun hirup masing-masing. Kartos teh Bu. Kartos Pak. Mangga. Bahu membahu. Ulah ngarasa aing mah lain RT ieu, ulah ngarasa aing mah lain RW ieu, ulah ngarasa aing mah lain pengurus ieu, ulah ngarasa lain ustad, ulah ngarasa lain ajengan, ulah ngarasa urang teu kaamanahan ngurus lembur. Sepanjang Bapak hirup cicing di dieu, wajib Bapak amar ma'ruf nahi ngahirup-hirup ngajaga aya 3 lengkah pikeun ngajaga lembur. Hiji umari buyuti makmurkeun Mas. Nu kadua al-mutahabbina fiyya, saling menyayangi, saling mengasihi, menghormati karena Allah. Nu katilu wal mustaghfirina bil ashar, daek istighfar, daek tobat dina waktu penting, waktu sahur. Batur keur fibra sare si eta mah ngangkat leungit, ngaistighfaran dosa jalma salembur. Istighfar minta hampura ka Allah pikeun jalma salembur. Istighfar ke Allah memintakan dosa tetangga, padahal kita tetangga sok ngomongkeun manehna. Cek centin ya Allah hampura si Mimin. Centin. Ya. Mimin aya Mimin. Nung aya nung. Hampura cek nung. Hampura cek cemai. Ceri eta si eta unggal penting. Maka tilu rupa ieu ngajaga lembur. Kunaon anak urang bertah cicing lembur. Betah ngagedekeun masuk budak di lembur, tatani, hasil, usaha maju. Duh. Hirup tentrem ngadenge di batu magening lembur teh Gusti meuni ahe geus kajadian bencana alam deui bae, geus kajadian fenomena alam deui bae. Di urang alhamdulillah teu kadenge nanaon di Cilihara. Itu karena aya nu ngajaga napa usaha eta hiji nu ngamakmurkeun. Tanya ka diri pribadi, lamun urang lain tukang ngajalna, lamun urang lain jalma nu tukang ngamakmurkeun masjid, berarti urang teh numpang hirup kanu ngamakmurkeun. Matak isuk mah lamun aya nu ngajak ka majelis taklim milu lain ieu mau bali sampeur heujung ti payon. Geura bae teh heula. Aya begitu aya? Aya. Anu osok na ulah usil. Pira
tangga karak daek tobat kumaha cek ngosok aing pengen hujan buluduk pengen hujan buluduk naon gitu aya cemai ngaji aduh cemai teh menang karak datang ka masjid langsung mangkrak balik mudar naon mudar tiung di jalan teh istighfar lagi gede cemai teu anta parah udar tiung di jalan kan di naon di udar lantaran kausilan bibir lah kausilan bibir urang mata lamun urang dieu nempo jalma anyar tobat nempo jalma daek tobat daek ka masjid ulah sok usil buru-buru akan dengan ya Allah seungitkeun lembur abdi kumaha eta ya Allah seungitkeun agama abdi ku keimanan si eta ku amal si eta tanpa kanyahoan ku jalma maka eta doa adalah ijabah sepanjang urang doakeun jalma bari jalma eta teu apal didoakeun ku urang insyaallah doa urang teh dijabah amin ya robbal alamin siap bu naon ngaminkeun sabaraha ieu hah atau setengah hiji kumaha aja teras geus atau mantos wae teras nambah sarare gitu moal asli moal asli hoyong pelis ada Gusti nu aku ai cager teuing batur sare ieu kalah ngaji Gusti saterasna Pak Bu lengkah anu katilu nyaeta urang salaku kol pasti upayakeun anu panghadenakeun terus kita maka lengkah anu katilu keur kolot nu keur ngagedekeun anak di zaman ayeuna anu tantanganana luar biasa fitnah akhir zaman ayeuna geus maruncul menuju kana kemunduran peradaban manusia beki canggih teh jalan lain beki bener beki gampang maksiat betul beki canggih teh zaman lain jalma lain beki bener lu bener aya nu salah loba ulah hese-hese pangarsa ayeuna perdebatan adu domba di mana-mana terjadi betul urang teh keur dikotak-kotakeun ayeuna keur dikotak-kotak mata kana mihapek ka urang dieu menyikapi fenomena antara muhibbin habaib jeung lain muhibbin nu cinta Habib jeung nu teu cinta Habib nu cinta ulama jeung nu teu cinta ulama kade ulah sok pipilueun teu apal akar masalah kecuali bapak boga dalil boga fakta di lapangan real seimbang naonana datana pek milu ngomong pek milu ngomen ku apal naona mending cing loba jalma cilaka gara-gara let isi urang teu apal akar masalah pipilueun ukur ngetik omongan dina HP apa sih sana jangan ukur bentuk ketikan dina HP ai kitu moal dihisab ku Allah sepanjang jalma maca komen bapak komen ibu tuluy jadi hate dolit tah namal dibalikeun deui eta omongan anu bogana diitung ku Allah sebagai bentuk amal urang pertanyaanana teuing hade teuing bareng amal balik deui kana ngetikna eta mi HP geus urang kajeun urang mah bisa bahasa semut oge kajeun urang mah teu ngarti bahasa manuk oge nu penting urang mah bisa salat bisa ngaji ayo sadaya tuturkeun guru-guru urang di lembur anu istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar ngahirup-hirup mas anu saling menjaga kasih sayang lillahi ta'ala nu katiluna jalma-jalma nu daek tobat tujuanana nyontoan ke anak-anakku nyontoan ke anak-anak urang insya Allah salajengna Pak hoyong gaduh anak manfaat hoyong
lamun ibu bapak hoyong gaduh anak anu manfaat ulah suul adab kanu mere el tak iya iya ngeulingit keur aya keur zaman ayeuna teh tak iya nu loba ilmu loba nu boga ilmu loba nu sarakola loba nu malasantren nu kuliah ngan manfaatna teh aya teh nah sebab geus ngalengkahan adab ngaleungitkeun ih urang Sunda ti baheula geus kasohor muda kusukna kasoluhurun kumaha kasasama kumaha kasahadapeun kumaha geradahar kasaha gerak tuan kemana bapak? Menuju tuan menuju rendah bapak menuju tuan ayo rendah kasaha oh menuju naon jan? Menuju rendah ini mah kapan lain berangkat jan menuju naon? Dahar mana kenaon? Tetegi naon cek kelah dadah aing cek oh jadi pohon nyebut aing hampura cennya ada selain orang Banten api omongan tapi aing lain anak buah kumpron bo hayu ke mana? Nggak usah atau orang naik cara sih kan dia nukat lu dari tenander teh boho ya boho aja nukat lu nang nukat teh saya kok kami ge poho aja ya kula ge poho nukat lu supaya anak kurang salamat Pak Bu ulah naon ulah hilang supaya hirup kurang teu asup jalma anu maot ngemeh naon jalma anu hirup maot ngemeh mah teu asup jalma maot ngemeh maot ongko hirup direken mau lantaran ilmu teu boga amal miskin na'udzubillahi min dzalik supaya urang amal boga gitu ilmu boga tapi bari manfaat naon teh ulah gawe suul ada namun urang hayang boga anak manfaat ciri anak manfaat sanajan jadi dokter kapencro katingali amal akhirat sanajan jadi kades condongan teh mudah akhirat sanajan jadi naon jadi petani condongan teh mudah akhirat bo ciri manfaat lamun urang hayang boga anak manfaat maka syaratna kudu boga ilmu anu manfaat bedakeun ka anak naki ulah sok suul adab ulah sok goreng adab goreng akhlak kanu jadi guru lantaran lamun murid goreng adab suul adab kanu jadi guru hiji ilmu nu aya dina otakna bakal dicabut ku Allah barokah talaran anu geus aya ilmu nu geus nyampa tumpul sehingga rek ngomong bener telelol ku Allah teu dibere kesempatan pikeun ieu kahadean lantaran Allah teu ridho ka jalma anu nuntut ilmu tapi goreng akhlak anu jadi guru cirina urang suul adab teh daek nyela ka ulang ai sapinahna diaji ai nasabna dinaon dibenci bo kade ulah suul ada
Ribados gaduh guru pengersa apa Bayasari. Jadi pun guru mah suntangan teh sanes ngumpul ka uwa aja ka putra-putra nage Sunda. Api Paseh Tasikmalaya Sulalatuhud gitu. Padahal putra uwa aja ngake arawit kene. Sayuswa nanti pangitan lah 5 tahun. Tapi ketika sumping ke pasantren mah di lembur di Paseh ajungan geledegan kiai masyhur datang ka Manonjaya mah sultannya kalau jadi putra guru teh lantaran nu ditinggali lain anakna tapi getih guru ieu teh adalah bagian tina jiwa guruna bejakeun ka anak ulah sukul ada. Ieu mah urang mah lain Pak. Budak urang digawe ai budak urang ngaji di dinya ai jeung ustad hewa wae. Padahal budak urang dititipkeun di dinya, budak urang ngau ngaji di dinya. Budak urang diajar di dinya. Eta wani ngomongkeun guru budak. Ulah nyalahkeun anak lamun ilmu teu manfaat. Lantaran nu gawe suul adab teh nu ulah migawe suul adab teh nya anakna nya kolot nya kolot. Lamun ece nepi ka goreng adab kanu jadi guru budak kanu jadi guru anak omongan ece ngaraheutkeun hate nu jadi guru anak. Ece nitipkeun budak kadinya tapi guru na budak nyeri hate ku omongan ece ku omongan bapak kahalangan ta manfaat ilmu leungit barokah teh gara-gara pagawean kolotna. Loba anak bangkrut ku manfaat ilmuna gara-gara kagorengan menjadi kolot. Teu bisa meuli kaberkahan. Ilmu mah teu bisa dibeli ku duit, henteu. Lamun ilmu bisa dibeli ku duit, nu beunghar kabeh bakal palintar. Betul? Ieu nyarekan saha sebenarnya. Bu, lamun ilmu bisa dibeli nu beunghar nu bakal palintar. Terus B.J. Habibie kurang kumaha kurang daerah Sulawesi adalah manehna putra keluarga miskin tapi sae akhlakna sae nanaonana ajen jeung perjuangan anak ketika jadi tokoh negara tokoh nasional bahkan diakui skala inter. Nah urang ieu bisa leuwih ti B.J. Habibie naonana kamaspuranana lamun urang bisa ngajenan ngamulyakeun kanu mere bejer ulah nempo anak ece di tajukna ulah nempo anak ece di paudna ulah nempo anak ece di madrasah diniyahna sepanjang ece hayang boga budak anu manfaat budak anu saleh budak moal soleh lamun ilmuna teu manfaat budak moal manfaat lamun pagawean indung bapakna goreng adab goreng akhlak kanu jadi guru kartos menawi atunya geus aya ka harti mudah-mudahan sih aya manfaat nu ngobrol jeung nu ngopingkeun muga-muga dihampura dosa amin. Terakhir mihape kanu boga kolot mihape kanu boga indung bapak yuk memeh urang ngadaguan anak anu soleh urang nah heula sing naon urang nah heula sing soleh lamun urang hayang boga anak soleh urang nah heula sing soleh di hareupeun indung bapak urang numawi tong ngarep-ngarep anak urang hayang soleh sementara urang sorangan goreng akhlak kanu jadi kolot teh nya nu ngalahirkeun urang nu jadi sabab urang lahir di alam dunia oge mitohak ge sarua ceuk mitohak ge sarua kolot terus kitu yuk jaga hate maranehna mun urang teu bisa nyebeuhkeun beuteungna seubeulkeun hatena setuju mun urang teu bisa nyebeuhkeun hatena mun urang teu bisa nyebeuhkeun beuteungna seubeulkeun hatena jaga hatena memeh dipundut kumaha kawasan kama qala rama irama kehilangan.
raksa hate indung ku harta mun aya nu boga jabatan seungitkeun ngaran indung bapa ku jabatan mun aya nu boga ilmu seungitkeun ngaran indung bapa ku ilmu teu boga harta ilmu jabatan ukur boga tenaga bungahkeun kolot ku tenaga insyaallah Allah moal nyanyiakeun anak anu mulang tarima kalau jadi indung bisi aya nu boga dosa kalau jadi kolot penting ayeuna tong dikekeun bisi umur teu nyaho paeh di mangsa teu isuk teu pageto pek gaeureum eta hampura jadi kiai tanaga indung jadi ustad getih indung kesang bapak jadi guru cimata indung cimata bapak jadi prajurit jadi ustad jadi tokoh masyarakat jadi pengusaha sukses kesang indung kesang bapak cimata indung cimata bapak cenah urang ayeuna jadi nanaon tong nyelah-nyalahkeun indung bapak pariksa dosa masing-masing siap tobat siap tobat dipungkas ku doa guru urang sadaya buga-buga nganteurkan ijabah Allah naik sado kalau panjang udah nak kaburuk-kaburukan namun pidato ulah panjang-panjang sama betul kaburuk kukurukan wah tobat buah betul taman Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.